Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adfu ari ieu eta babuat mertelakeun ataf. Al-adfu ari al-adfu imadu bayanin aw nasak wal gorodul ana bayanu masabak. Al-adfu ari ngaran ataf mungguh para ulama nahwu sadaya imadu bayanin boh eta ataf anu ngagaduhan penjelasan aw nasakin atawa ataf anu ngagaduhan runtuy. Wal gorodu sareng ari anu dimaksud al-ana dina waktu ayeuna bayanu ma eta ngajelaskeun kana ataf sabako parantos dipayun itu ma. Fadzul bayani tabiun syib'un sifah haqiqatul qasdi bihi munkashifah. Fadzul bayani mangka ari ataf anu ngagaduhan penjelasan tabiun eta isim anu turut kana matbu'na syibhu sifati anu nyarupaan kana sifat wa haqiqatul qasdi bari ari hakikat tina anu dimaksud munkasyifatun eta anu narima kabuka itu hakikat bihi ku itu ataf bayan. Faulianhu min wifaqil awali mamin wifaqil awalina tuwali. Faulian mangga kudu nyandingkeun saleresna anjeun hu kana itu ataf bayan min wifaqil awali halna tetep tina metukan anu awal anna tuarina at waliya eta nyanding itu naat ma kana lafad ma atawa kana kalimah min wifaqil awali tina metukan anu awal. Faqad yakunani munakaroini kama yakunani mu'arrafaini. Faqad yakunani mangka rajin kabuktosan itu naat jeung man'ut atau faqad yakunani mangka nyata mangka kabuktosan itu ataf bayan jeung ataf itu bayan jeung mubayyin munakaroini atawa naat jeung man'utna. Munakaroini eta dinakirohkeun duanana kama yakunani bari saperti yen kabuktosan duanana mu'arrafaini eta anu dima'rifatkeun duanana. Maksud duanana teh nyaeta ataf bayan jeung mubayyin atawa ataf jeung ma'tufna. Wasolihan li badaliyatin yuro fi ghairi nahwi ya gulamu ya'muro wa yuro sareng diniatan atawa diyakinkeun itu ataf bayan solihan kana anu pantes li badaliyatin kana badal fi ghairi nahwi ya gulamu ya'muro dina salianti saumpama lafad ya gulamu ya'muro. Ya gulamu he bujang ya'muro ya gulamu ya'muro he bujang Ki Umar. Ya'muro he ya gulamu he bujang ya'muro tegasna Ki Umar. Wa nahwi bisyrin tabi'il bakri wa laisa ayyub dala bil mardi wa nahwi bisyrin tabi'il bakri sareng dina salian sareng dina saumpama lapad bisyrin tabi'il bakri walaisa ayyub dala walaisa sareng teu meunang naon ayyub dala dijadikeun badal itu bisyri tabi'il bakri bil mardi eta tetep dikengingkeun itu badal.
Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.